Anu paling bahaya teh nyaeta waktu lalaki mimiti capek tapi teu bisa nyarita. Lalaki ayeuna loba anu seuri di hareupeun jalma tapi peutingna mikiran tagihan, mikiran budak, mikiran hirup kahareupna. Aya nu ngomong lalaki teh kudu kuat, tapi eueuh nu ngajarkeun kumaha carana kuat bari hate keur ruksak. Kadang lalaki lain teu hayang ngeluh, ngan bingung kudu nyarita ka saha. Sabab waktu lalaki lemah, dunya teh jiga anu teu mere tempat keur manehna runtuh. Aya baraya anu keur nahan capek sorangan? Upami aya, mangga komen di handap ieu. Mugia manfaat. Hatur nuhun.